Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kediaman Pak Adeng. Assalamualaikum Pak Adeng. Salam. Ada Mang Pak Adeng. Alhamdulillah. Salaman deh Pak Adengnya. Supaya lebih abdol sebelum urang kana ieu. Mak ada Mang, Mak. Punten banyak. Pak Adeng. Ieu teh di dieu teh ngan hiji hungkul ieu bumi teh. Hiji, namanya saya dari dia. Duh, punten. Teu aya di buminya. Aya tebih sebelah kali di dekat masjid. Oh, muhunnya ka dieu tebih teh. Tebih, talaga tebih. Talaga tebihnya ka dieu tebih. Wah, kau mau katongok. Katong ka di ditu aya tetangga di paling ditu nya. Dekat masjid. Oh. Tebih. Pak Adeng ari ieu nah paraweken can dihurungkeun lampuna. Tegaduh. Teu gaduh lampu, Tegaduh. teu nganggo listrik. Tegaduhnya eta. Oh, pantesan asa parawek cak abdi teh lamun abdi ngalangkung ka dieu wengi-wengi sok Ini ada Sapararoe. Masih poe. nganggo naon atuh ari wengi? Nah, kadang-kadang sabubat teh, kadang-kadang ku minyak we aya. Cempor. Ya. Pak Adeng, mudah-mudahan atuh Pak Adeng sing aya nu ngabantos nya. Ya, mudah-mudahan we Kanggo penerangan nya ieu di leuweung kieu Pak Adeng. Tapi Tapi jalan ai siang mah rame nya. ame siang mah. Ayo wengi. Jalan ka itu ka dieu, kanggo. Nya hidup sih jalan ieu mah sebenarnya mah. Jalan awon oke. Dari awon oke. Sanes awon ketang Pak Adeng. Bagus. 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 Ari awon mah bisi pajarkeun awon. Bagus ya mah. Halo, Dok. Tuh. Di mana? Di mana? Di Talaga. Heeh. Oke, Pak Adeng segitu we lah nya. Ya. Siap. Assalamualaikum.